tradisi Sunda. Bedog seket orai giras jeung saja bana. Biasana ditimbangkeun soblot sapara kanca nu aya di paguyuban Sunda Bubun Karawang. Silokanan ngalawan ka sieun, nyang hareupan bahaya kalayan kayakinan. Gerakan lincah awak fleksibel panon fokus, Debu Sunda Buhun ngajarkeun kateguhan kawani. Hampuran nu ditedah, ampun para lut nu disuhung, saguru saelmu ulah ganggu, lain rek agu kapayung mutu. Ieu mah hukum seni jeung tradisi, ngelestarikeun budaya Sunda. Di tanah Sunda Karawang, kasenian nu numpangkeun kawani. Eta debus ngaranna seni tradisi Sunda. Bedog seket orai giras jeung sajabana. Biasana ditimpangkeun sobrot sapara kanca nu aya di paguyuban Sunda Bubun Karawang. Silokanan ngalawan ka sieun, nyang hareupan bahaya kalayan kayakinan. Gerakan lincah awak fleksibel panon fokus, Debu Sunda Buhun ngajarkeun kateguhan kawani. Hampuran nu ditedah, ampun para lut nu disuhung, saguru saelmu ulah ganggu, lain rek agu kapayung butuh. Ieu mah hukum seni jeung tradisi, ngelestarikeun budaya Sunda. Hampuran nu ditedah, ampun para lut nu disuhung, saguru saelmu ulah ganggu, lain rek agu kapayung butuh. Ieu mah hukum seni jeung tradisi, ngelestarikeun budaya Sunda. Di tanah Sunda Karawang, kasenian nu numpangkeun kawani. Eta debus ngaranna seni tradisi Sunda. Bedog seket orai giras jeung sajabana. Biasakeun di tanah seberang sapara kanca Jawa Barat, sobrot sapara kanca. Tanah Sunda Karawang, kasenian nu nembongkeun kawani. Eta debus ngaranna ngadulu kawani. Bedog seket orai giras jeung seneng ngageduh. Biasana ditimpangkeun sobrot sapara kanca nu aya di paguyuban Sunda Buhun Karawang. Silokanan ngalawan ka sieun, yang hareupan bahaya kalayan kayakinan jeung doa. Gerakan lincah awak fleksibel panon fokus, Debu Sunda Buhun ngajarkeun kateguhan kawani. Hampuran nu ditedah, ampun para lut, lain rek agu kapayung butuh. Ieu mah hukum seni jeung tradisi, ngelestarikeun budaya Sunda.